Mumpung si Rai dan Tibra dek bersihan dapur. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Ya tadi awalnya dengan menyuapi Raidan Besti, dan Raidan teh udah makan dari laparnya. Langsung kata teh alhamdulillah makan banyak, langsung Tibra bobo. Ya sudah, mari lanjut keluar, kita ngepel dan sesapu teras Besti. Tuh Masya Allah ya terada kotor saeutik sih sebenarnya nama, cuman hayang diepel soalnya kan tidak tadi epel Besti. Iya teh sabari ngobrol jeung bibi nanyakeun cenah kamari bumbu Sinti teh aya teu, cika teh teu aya gandeng da warungna oge keur nyate berarti dipake meureunan. Soalna kamari pas nyate teh kita teh cuma pake Sinti satu tapi satena loba geura, jadi kan otomatis Sintina geus beak satena loba keneh kitu. Oh heueuh paket abi teh kamari datang Besti nya eta kemoceng ieu, jadi kita urang pake langsung nya mersihan debu-debu yang ada di tembok dapur ini Besti, yang Masya Allah tuh debuna kan HP-HP. Hampura bisi gandeng soalnya si Raidan teh udah bangun, biasa nama encan bangun rada tibra keneh gitu pagi kieu teh. Lanjut bersihan kompor ya teh loba bisa minyak tuh terigu Masya Allah tabarakallah, padahal jarang masak tapi anggaronya kotor mah kotor Besti. Komo lamun suami nu ngagorengnya naha gitu loh, dapur teh sok jadi paburasak padahal asal nama tetap rapih gitu loh, kan kita juga bisanya tapi emang gitu merenannya tinggal itu tembok oge asana aya tariguan eta dikerikeula jadi eueuh geus gararing malah sakitulanya. Bye bye.